bihaqi la ilaha terus gitu eta sadayananya. Jadi Allah libatkeun di mana wae bapak teh tetep Allah candak condongkeun bihaqi la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat ikhwan akhwat daramang sadayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dina sisa waktos anu Allah masih diaturkeun ka urang sadayana. Mudah-mudahan dipaparinkeun waktosna sareng ngabdikeun diri ka anjeunna. Ngalangkungan urang dipasihan kegiatan beramal amal soleh wabil aula dina lebet amal soleh nyaeta aya anu dijantenkeun hubungan hamba ka Allah teu aya deui nyaeta anu ngainteraktifkeun urang sareng Allah dialog suci namina di lebetna nyaeta dzikrullahi akbar eling ka Allah anu maha agung eta kadua. Maka diantarana hiji sing sadar hirup urang da hirup teh urang teh gaduh tugasna naon hirup urang Allah nyalira parantos ngaturkeun ka urang dina Al-Qur'an a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Teu diciptakeun jin jeung manusia angin eta jin jeung manusia tugasna teh naon ibadah teh da kedah uningna saha anu disembah teh saha anu dipayunan teh saha anu jadikeun robna teh saha. Maka dina sifat 20 dijelaskeun pangpayun-payunna urang ngajalankeun tugas teh nyaeta ibadah ngan di ibadah eta ngabdikeun diri ka Allah nyaeta ayat anu dihartoskeun. Jadi we tugas hirup urang di alam dunia teh naon ibadah. Kadua urang hirup di alam dunia kedah gaduh rencang kangge bekal di alam kekal nanti. Ari teu gaduh bekal makan urang teh kurang pede ulun ka ditu bade sasabaan oge kur tibah biasa-biasa pas-pasan angradan teu patos nyaman ku aya sakitu kudu boga bekal ngan bekal nu alus pang alus-alusna naon taqwa pidawuh Allah dina Al-Qur'an wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bebekelan anjeun keur di alam dunia rek balik ka alam anu kekal ngan bekal anu paling hebatna tak ilmu dina hartos sabab ilmu ke janten cacaang anjeun di alam akhirat anu eta ilmu keur naon nyampurnakeun sakabeh amal nu digerakkeun di alam dunia. Pidawuh Allah dina Al-Qur'an yarfa'illahu alladhina amanu utul ilma darajat. Allah bakal ngangkat derajat ka jalma nu iman. Yarfa'illahu alladhina amanu ngangkat derajat Allah ka jalmi-jalmi nu iman sareng anu dipaparin ilmu sababaraha derajat. Ta eta keur ningkatkeun derajatna sehingga ku ilmu eta ditingkatkeun derajatna dina surga jannatul ma'wa. Tingkat kaduana naik nerekel jannatun naim. Tingkat katiluna jannatul firdaus. Maka bekal urang utamanya eta takwa didinya anu dijadikeun balad urang ilmu tujuanana naon keur hirup di alam dunia teh
kudu boga tujuan, rek cicing, rek keur diuk, rek keur salat, arek keur ngaos, bade keur puasa, bade keur zakat, bade keur ibadah haji, bade keur umroh. Sing jelas tujuanana nuju sedekah jariah, tujuanana nyaeta tujuanana hoyong ridho Allah. Palma ibadatu tatanawwa, ibadah teh seurupina, zakat, puasa, ibadah haji rupina carana benten-benten, tapi wal madkur wahidun, nu dituju mah tetep hiji. Saha nu dituju ku ibadah salat teh, saha nu dituju ku ibadah puasa teh hiji. Saha? Allah subhanahu wa ta'ala. Eta ayeuna Bapak dina manakiban ayeuna, dina hotaman anu neme, dina kagiatan amaliyah nu neme hidmah amaliyah sama nu ngaos tanbih, nu ngaos Quran, nu ngaos tawasul, nu ngaos mangkobah. Tujuanna mah intina lebetna ka ditu sama kadat Allah anu maha bager, nu maha dermawan, nu maha deudeuh, nu maha nyaah, nu maha ngatur, nu maha kawasa, nu maha gaduh dunya parat sareng akhiratna. Kalayan gaduhna lin 1 tahun 2 tahun, kayana lin 2 bulan 3 bulan, tapi kaya gaduh jeung kawasa kalayan ngaturna khalidina fiha sapapaosna, teu aya wates wangna, teu aya porotna, teu aya kirangna, teu apes. Sabab Allah nu maha kaya, nu maha kuat, nu maha sampurna, nu maha deudeuh sareng satrasna. Jenenganana Allah. Kalimah diiktiqadkeun ku eta hamba, disebatkeun ku eta hamba, dicandari ku eta hamba, berarti nu nyandar eta teh nu butuh. Ngan butuh kana itu, kana ieu lian ti Allah, butuh anu akur manehna ge boga kabutuh. Nyaeta alam atanapi makhluk. Jadi lamun sur dina kitab hikam mah ek naon menta makhluk ka makhluk, menta kanu akur butuh jeung menta kanu akur teu boga. Diperluas eta tingkat naon, tingkat mubtadi. La tarfa'anna yadaka ila ahdi, ek naon menta ka jalma nu akur eta jalmana ge anyar, berarti boga kabutuh, bari teu boga naon-naon, teu boga bisa, teu boga kaya, teu boga kuat. Maka sok paratkeun menta maka anu gaduhna, anu gaduh urang jeung sararea nu gaduhna nyaeta Allah. Ucapanana la ilaha geus ngandung dinya aya kahambaan. Naon la ilaha illallah teh? Dina la ilaha illallah teh aya istighna, sifat mantenna anu maha kaya. Jadi bener Bapak lu nyuhunkeun ka Allah, bengkok sinemah ti Allah wah jauh nganclogna, ga jauh naon nyirorotna. Sabab tadina tidak alam iliyin ke alam sijin, ti alam kabakoan Allah balik deui ka alam kamahlukan, maka jauh merorotna, teu aya kanikmatan, teu aya kebahagiaan, ngan rup ke jeung rudet tos eta di dinya. Teras dina la ilaha illallah ya iftikor, ari iftikor butuhna makhluk ka Allah, ari istighna Allah teu butuh ka saliyana. Maka pidagu Allah dalam Al-Quran, innallaha ghaniyun anil alamin. Saya tosna Allah maha sugih, teu butuh kanu liana ka alam, sagala rupa alam, bade alam dunia, bade alam akhirat. Da Allah nu gaduhna, Allah mah teu mibutuh ku sadayana perkara ge. Kitu bihaqqi la ilaha illallah. Jadi sodako abdi surah Allah nyalira dina hadis kudsina, lamun Bapak nyebatkeun kalimah la ilaha illallah sodako bener abdi hamba kaula, bener ucapan anjeun teh. Jadi lamun tiba-tiba aya nu ngarada kurang respon ka Bapak, kurang resep,
atanapi kurang we dina cara-cara itu inah bapak tetep we berbuat baik, bapak tetep we berbuat butuh ku Allah nu gaduhna da rek naon bengkok sinemah ti anjeunna urang teh keur ngeureuyeuh waktuna ge ayeuna teh keur ngeureuyeuh tinggal sisa jam tayang nu bade diaturkeun ka urang sabaraha waktos deui naha 2 tahun deui naha 20 tahun deui naha 50 tahun deui ngan insyaallah ieu nu aya di dieu 50 tahun deui mah duka tos setengahna duka tos 3/4na tapi ieu nafsu keukeuh ngaberung teu aya natna leres Pak nafsu mah teu ngolotan umur 70 tahun anger we asa 17 keneh leres teu ngorotan cuan ngurangan terus wae ngawe benyokeun batur geus dia ngelingan ayaan ngantunkeun tatangga baraya tetep asa teh batur heula kabeh nu beak teh urang mah tong moy wae ya Allah ya Rahman ngobrol na obrolan mah idda itu hubba Rasulullah nah caritaan mah cinta ka Rasulullah tapi kenyataan taraktum sunnata Rasulullah tapi nanyataanana ngajauhan tina sunnah Rasulullah nu diucapkeun mah makrifat ka Allah arabtumullah falam tuaddu haqqahu tapi buktina teu didudukeun hak Allah bapak nyembah hak kangge Allah bapak nyuhunkeun hak Allah disuhunkeun da memang anjeunna nu gaduh da memang anjeunna nu maha babager da memang anjeunna nu maha kaya raya nu maha jembar nu maha berehan nu maha kuat sadayana janten ka naon karungkup kumaha la ilaha illallah sadayana karungkup urang kumaha di mana keur kumaha karungkup jadi takdirul kalamna dina bapak bari ka mana tatkala bapak nyebatkeun la ilaha illallah Gusti abdi mah hoyong ampunan hoyong ridho sesuai perintah Allah wastaghfir lidan bika sok minta dihampura pikeun dosa anjeun bahkan pikeun dosa walil mu'minina wal mu'minat pikeun jalmi mukmin sareng mukminat eta bakal bapak ngamalkeun ayeuna neme hadiah wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa likaffatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat nyuhunkeun hampura hakikatna ka Allah maka diakhiri ku syai'ulillahi lahum al-fatihah aya nu ngalir ti bapak ka mukminin mukminat Allah nu ngaturna teu keing ragu asa maldugi Allah nu insyaallah bakal tersambung ucapan panyuhunkeun bapak sareng jalmi anu iman ka Allah nyambung datos terbuka di dinyana tos terbuka hijabna tatkara eta nyambungna deui kana kumaha nyambung imanna sami frekuensina sami bapak dikir ngalangkungan la ilaha kadituna nyambung da itu jalmina sok dikir mudah-mudahan frekuensi sama tidak berubah lamun frekuensi sama gelombang yang sama di dunia kadang-kadang kabawa angin sakapung abu sakabung teu leres kadang-kadang ku beda naon beda ketinggian daerahna beda kadang-kadang datar kadang-kadang anu rada luhur atawa anu rada semu leuweungan rada custos bahkan kadang-kadang kelebet sinyal tapi la ilaha tidak akan tertutup oleh ruang dan waktu ruang urang ayeuna keur di alam dunia waktu ayeuna urang waktu keur di alam dunia dan waktu engke urang di barjah waktu engke urang di akhirat amal bapak nu nyamperkeun amal ibu nu nyamperkeun geus di ditu balik di barjah mulai cupa-capa urang loba hanjakal baheula teu milu manakiban hanyakal baheula teu milu handal khataman loba wae lelewa gogoda anu diabuskeun kana akal nu ngadorongna nafsu jadi teu tulus rek manakiban teh
teu tulus rek hatamanana teh hanya kal ka bina-bina di ditu. Maka bala di dinya nyaeta ilmu anu ngantirkeun kana makrifat mengenal Allah. Jadi saya sultan malia ripun tak ilmuan makriffatkeun ka kaula ka Allah Subhanahu wa taala. Balad teh tilu nyata anu bakal nusok jadi balad urang teh biasana tilu manusia. Nu tilu teh naon wae? Anu bakal nuturkeun ka alam akhirat teh tilu. Nganu tilu teh nu dua mah balik deui. Nyata yatba'ul mayyita salasun. Bakal nuturkeun ka eta mayit nu pisah raga jeung nyawana tilu. Isnani yarji'u isnani. Nu bakal balik deui dua. Anu dua teh naon? Hiji keluargana, dua hartana. Nu bakal nuturkeun amalna. Wa yabqa amaluhu. Ahluhu mah maluhu balik deui, tapi kekal nuturkeun amalna. Sapertos bapa ieu sadayana mudah-mudahan dan niatna tos dicarengan ku karna Allah sing janten balad bapa nyarengan bapa anu kekal di barja keur cuang cieung. Bapa mah tenang we, da aya bekelan utama. Aya bekelan utama nyaeta rencang bapa anu utama nu nyaangan di alam barja anu ngarasakeun tenang tumanina eta balad anu marengan. Harta nak balik deui nu make motor nu nganterkeun, nu make mobil nganterkeun ka pajaratan balik mah anger we. Naon? Geus dikurebkeun, geus didoakeun ku tokohna. Tokoh terkemukana anger manehna. Ceurik nama balad teh. Nya eta nu nuturkeun eta teh da puguh ge keluargana. Da puguh ge turunanana, da puguh ge naon kolotna atawa nu sanes-sanesna. Ceurik saminggu 2 minggu. Nepi ka sabulan 2 bulan inget wae kabayang-bayang. Geus setahun jadi album. Laras kitu. So sadayana tuluy naon deui keluargana sehebat-hebatna sanyaah-nyaahna keluarga ka eta mayit luar biasa nyaahna deudeuhna mumutna kabayang da rasa teh kurang we baheula teh rasa teh salah we cik nu aya hanyakal keur aya teu bebeakan ka mana jeung semakin deukeut ge semakin eta teu aya kapuasan semakin hanyakal anu akhirna. Tapi teu ludeung da kabeh nu kumaha-kumaha ge ari nuturkeun langsung milu ngedeng malaras sok ruang abdi henteu aya nu kitu teu aya. Teu aya secara umum normalnya ari nu stres mah duka eta mah. Ieu mah hukumanana nu normal anger teu tiasa. Tapi nu hiji mah milu hanyakal baheula teu dijadikeun bekal kadaharan, hanyakal baheula teu dijadikeun bekal naon kekayaan, hanyakal baheula teu dijadikeun bekal kakuatan awak urang. Pertama urang baheula nu dijadikeun balad pakona mah balad nomor hiji naon balad nomor hiji kacida urang teu pohona ka eta mah teu hilapna sagala rupa naon hayang manehanana digugu da puguh balad bahkan memeh ka kolot oge urang bebeja ka balad ngarangkul balad sok terjadi kitu kan tah leres eta balad eta tah maot urang nah balad anu eta anu teu aya ikatan irtibat keterkaitan qalbunna keterkaitan jiwana aya nilai kaallahan kailahian teu aya maka balad eta tatkala nu itu meninggal dunia neneangan deui nanyakeun pulan kan anjeun teh jeung kuring naon kabutuhan anjeun dicomponan ku kuring ka hayang anjeun tuluy kuring ayeuna menghadapi mahkamah rabbaniyah nyaeta hiji katangtuan pengadilan di hadapan Allah nah rek nulungan ka kuring ayeuna kuring teu bisa sorangan kuring teu sanggup sorangan ngajawab cik balad anu eta
milu nuturkeun mah enam dianterkeun dibere pakaian kain kapan salamar tuluy kadituna jeung asiung kadituna jeung naon anu aya we entos eta boeh ngaranna milu nganterkeun enam dianterkeun nganepi ka luhur kuburan eueuh nu milu ka jerona komo ka alam barjahna geuning teu nulungan tuluy deui balad nu kadua nyaeta dunya nu diperjuangkeun ku urang sagala nu diperjuangkeun kadunyaan ku urang anu urang naon bebeakanana suku dijieun hulu-hulu dijieun suku balad nu ieu bener-bener ka urang tapi siap manehna nganterkeun naon dunya barandana boga pesawatna boga mobil hebatna boga sagala-galana motor termasuk sawahna sagala-gala tos maot eta ruh ngadatangan maneh nu dijadikeun kuring nembikakeun goreng jeung tatangga goreng jeung balad ngabelaan maneh hayang kabeuli maneh risban gedong mobil motor tulungan kuring menghadapi pengadilan di hadapan Rob kaula jeung Rob anjeun cik pangnulungankeun nepi eta ge ka pajaratan teu nepi baralik deui we geus beres eta mah gitu ngan nu katilu ditanya kungsi asana abus ka Miftahus Sudur asa ka Haji Tono milu tapi da lain ngahajar rek milu sanyana kur kabawa kitu we bedah tujuan harita teh kahayang jadi naon kuring teh ulin biasa ngaledeukeut milu dikir kungsi 3 kali la ilaha illallah datang kadinya mah arek mantuan manehnya arek nabelaan kuy tah hiji eta balad kalimah dikir nu diucapkeun ku bapa bari niatna masih keneh cucos teu acan fokus ilahi anta maksudina teu acan rekab dina jiwa tapi tetep milu nam jeung kuring urusan kuring ka ditu maka anjeunna nu pangjawabkeun ngan hanya kalkur 3 kali tuh 3 kali ka ditu naplak les eueuh deui we tapi lumayan nepi ka ditu na ngabelana mudah-mudahan we bapak mah sabar 10 kali ya bari sering berjamaah bari ta'awun silih tulung menulung ieu sadayana kupat tepangna ge jadi kaduluran di dunia duduluran di akhirat anu tepang jeung parpisahna ge aya karena Allahan ijtima'a alaihi wa tafarraqa alaihi patepang bapak di dieu mah sadayana ge lain urusan naon-naon tapi urusan nyantelna diri ka Allah bari careng eta rencang aya irtibatul qurub kakait batin yen ieu teh belahan jiwa bapak ieu teh belahan jiwa dina nuju mayunkeun diri ka Gusti Allah maka eta aya kakuatan padol Allah dihaturkeun rahmat Allah dihaturkeun ngan pakinten zaman di dituna anu drat pembelaanna aya kadarna kur sakali-kalina eta kur sakali-kalina janten teu abadi tapi insyaallah abdi husnudon bapak ibu di dieu mah mudah-mudahan diabadikeun ku Allah amin diabadikeun ridona diabadikeun ampunanana diabadikeun rahmatna da mutabaah bari bapak di dieu nuturkeun jalmi tos dipilih ku Allah saha Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Zailani Syekh Khatib Sambasna Syekh Tolhahna Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad Syekh Ahmad Khatib Sambas Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul Arifin aranjeuna anu parantos di mahfud ku Allah di mahfud dipelihara sos aulia Allah sadayana janten wali-wali Allah maka digabungkeun daya cinta bapak anak anjeunna aya resep tapi resepna karena Allah aya resep cinta sabab setiap kempel di Gandasari teu pernah teu nyebat jenengan Syekh Ahmad Sohibul Wafatajul teu pernah teu nyebat jenengan Syekh Ahmad Khatib Sambas teu pernah nyebat jenengan Syekh Abdullah Mubarak bin
Muhammad. Itu adalah pilihan Allah. Ku bapa dipika cinta, ku bapa dijantenkeun guru-guru bapa, insyaallah aya irtibatul qulub kakait batin bapa, batinna cinta ka bapa, cinta ka anjeunna, sadayana dilebetna ka dasar kalimah la ilaha abad. Keur masa-masa genting, masa-masa keung, masa-masa serba susah, serba riweuh, serba sieun di barja. Di sarengan insyaallah kumarantena amin. Ku mangrupi anugerah Allah pami diurut mah anu dihaturkeun ka mantena. Teras anugerah Allah dihaturkeun ka mantena ge dihaturkeun ka bapa. Da bapa nyarengan keur di dunyana berarti lebet wantun ngiring kana ajaranana. Tos teu aya nage bapa tetap nyarengan ngalangkungan hadiah ngadoakeun aranjeunna nyuhunkeun neneda ka Allah. Teu bengkok sinemah tujuan ibadahna tetep ka Allah, teu bengkok sinemah tetep tujuan nyuhunkeun ridona mah ka Allah. Tolabur ridona, tolabur rahmahna, nyuhunkeun rahmatna mah ka Allah. Itu adalah naon anu ku Allah dihaturkeun ka hamba anu iman ka Allah, bertauhid ka Allah, berjalan menuju syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat kepada Allah, tapi benar sesuai perintah Allah, sesuai kalimahna fa'lam annahu la ilaha, sesuai pidauh Nabi afdalu maqultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha, sadayana insyaallah karena eta maka nyarengan. Bahkan nu bakal nyarengan pertamanya eta di alam barzah hiji ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabab itu guru ti sakabeh guru, sabab itu a'rafu billah, pusatna ma'rifat. Nu kadua guru terakhirna bapa ibu. Tatkala irtibatul qulubna eta da kenging nu luhur sareng nu handapna mah nyambung sareng sadayana, maka insyaallah eta pirencangeun bapa sadayana amin. Rabbi fanfa'ana bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Mangga urang sareng Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani la ilaha illallah. Insyaallah itulah karomah tertinggi termulia. Mataklun anu nanyakeun naon pang agung-agungna karomah. Pangagung-agungna karomah mah eta bapa dipasihan wiridan ku Allah, hakikatna wasilahna ngalangkungan thariqah. Dihaturkeun ka bapa, bapa mah ludeung ngamalkeun, teu cungklang cingkleung teu da sok loba cungklang cileung teu teh pugu balada teu satujuan munur deui teu tulus. Ngan loba teh insyaallah nu di dieu mah malah aya laras. Ngan mudah-mudahan malayana malayan ngaku, mudah-mudahan malaras-laras amin. Bihaqi la ilaha illallah timang tarajuna kanu lain-lain. Kunaon matak datang jenuh, urang diajar dikir wiridan, kunaon matak datang di tepurun. Teu cara anu pertama misalna teh sabab orientasina lain ilahi anta maksudi berubah di tengah jalan. Kana naon? Kana kebutuhan salian Allah. Naon we eta mah? Kebutuhan salian Allah ngahalangan, mesti bakal tereh jenuh, mesti bakal tereh kapok, mesti bakal tereh bosen. Tapi lamun Allah tujuanna ditetepkeun beuki lila, beuki lejat, beuki nikmat dina hate, kalah karasa indahna, karasa betahna, karasa nalangsana lamun inget-inget kana diri loba dosa. Geus jadi hisaban harita keneh ka bapa, hasibu qabla an tuhasabu. Tos ngahisab bapa ka diri bapa di dunia keneh samemeh dihisab ke di akhirat. Maka insyaallah di yaumal hisab engke di yaumal jajana engke da bapa tos menlaku ku cahaya dikir eta ngahisab diri bapa ayeuna keneh di alam dunia, insyaallah di dituna bebas teu aya hisaban amin. Da tos dihisab maka waqafa bin hasibin. Cekap Gusti
janten hisaban abdi anu ringan ke di payunan Gusti. Tatkala abdi emut kamari henteu natepan, emut kamari henteu dikir, bade dikodoan ku abdi ayeuna, bade dikodoan ku abdi ayeuna Gusti. Teras dikir Bapak, la ilaha ngahisab. Maka dalam istilah thariqah ada muaqabah. Sabada ngahisab muaqabah. Nya nu tadi mah muhasabah, hisaban, ngahisab bela diri. Nu kadua aya muaqabah. Naon muaqabah? Nya negor diri, ngaikob diri. Nyiksa lah cik bahasa nama. Da berat siksaan Allah mah, ya Allah, ku diri we diwarah diri. Kunaon maneh teh peuting teh biasana sok tahajud, henteu sapenting tadi mah wayahna we gentian peuting tadi. Entos tiasa kituan betah henteu sesare laras eta ngalawan eta supados berhasil naon mujahadah kedah sungguh-sungguh urang insyaallah mujahadahna aya muhasabahna aya muaqabahna aya maka bakal lahirlah karomah dihaturkeun ku Allah. Karomah teu karasa anu tadina henteu biasa ngeunah salat duha ayeuna mah dibere ngeunah. Nu tadina mah reka kantor, reka gudang, reka pabrik, biasa-biasa saja ayeuna mah teu wantun, bade ngalibatkeun heula ka Allah. Diri moal nyanyahoana. Tok sok dirinya salat duha heula. Aya we pilihan sekali-kali gogoda ka urang sangkan ulah beramal eta salat duha, maning salat duha heula. Tapi ieu waktu hampir mepet di setengah jam deui rek kantor. Maning langsung ayeuna salat duha heula bageur. Eta bangsa akal nu tadi mah sebab akibat. Tatkala anjeun dina sebab akibat ternyata eta sebab akibat anu nganterkeun kana memang kaharti ku akal anjeun. Lamun anjeun cepat berangkat ayeuna sabab ieu bisi macet, sabab ieu moal karugi ieu waktu sagede. Canak ku anjeun nyaeta payunkeun Allah sok di dinya tapi nikmati ku rasa yakinkeun ku rasa Bapa sok salat duha insyaallah aya dina jalan keluar kange Bapa anu Bapa henteu ngiring bingung deui. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadara. La ilaha illallah. Tuluy netepan heula. Bari hatena dihirupkeun dipayunkeun ka Allah at-tawajjuh ilallah madep ka Gusti. Madep teh kumaha? Eling we hate urang. Semakin kuat elingna semakin kuat kualitasna maka dina jero batin aya batin deui nyata wali batnihi batnan fa kullu ma huwa anfa'u wa arbahu. Maka di setiap batin aya batinan deui semakin dijalankeun di setiap batin aya batinan deui semakin manfaat semakin beruntungna dunia jeung akhiratna. Mudah-mudahan bihaqi la ilaha terus itu eta sadayananya. Jadi Allah libatkeun di mana wae Bapa teh tetep Allah candak condongkeun bihaqi la ilaha ngalangkungan urang tawasul ka Sultan nyuhunkeun karomah Sultan ka saha nyuhunna ka Allah, kada hirap ka Allah jadi ka Syekh Sultan wungkul, kada hirap ka Allah jadi ka guru-guru wungkul, ka wali-wali wungkul, tetep we tergelincir kepada kemusyrikan bageur. Ari Allah teh dipayunkeun mah Allah anger nu kahijina nu ngagiring urang nu maparinkeun ka urang kedah urang ngiring jalan anu diangge ku pun guru urang anu mutabaah ka Rasulullah. Maka carana kumaha? Allahumma bikaromati Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Zailani. Naon nu dimaksud kurang? Ya Allah ngalangkungan karomah Syekh Sultan Aulia anu eta karomah teh lain nu anjeunna hakikatna mah kagungan Allah dititipkeun ka Syekh Sultan Aulia. Karomah diaturkeun dititipkeun ka Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin dititipkeun ka Syekh
Khatib Sambas dititipkeun ka Syekh Tolha eta tak kade tauhidna ulah meceleng ke pamiti aya tauhidan di lebetna teu tataros bapa itu ieu anu akhirna jadi ka makhluk mah teu bisa naon-naon maka dina karomah teu aya nu tos maot teu aya anu mansiju meneng karomah berlaku sadayana margi eta karomah dari nu makhluk nu Allah ieu parat ka Allah hatena nu gaduh sabab al musabbibna Allah nu gaduh kayana Allah nu gaduh katangtosanana ge Allah maka tatkala nyebat Allahumma bi karomati Syekh Sultan Aulia Allahumma bi karomati Syekh Ahmad Sohibil Wafat Tajul Arifin nyantel di lebetna geus miheulaan haruhna jiwa bapana tos mari ma'rifatul ma'bud tos ma'rifat ka Allah anu diibadahan ku bapa jadi teu bengkok sinemah nyebat jenengan sasaha ge di dinya mah dalin ngadamel Gusti ka eta makhluk tapi ngadamel wasilah anu diperintah ku Allah dina eta wasilah. Nah, surah Allah dina Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. La ilaha wasilah ranjeunna. Ngan pedah anjeunna tos dijantenkeun wali Allah kakasih Allah sareng aranjeunna tos dipicinta ku Allah. Anjeunna tos dipaparin karomah kamuliaan ku Allah maka urang mutabaah we kana perintah Allah mutabaah we ka Rasulullah mutabaah we ka wali Allah itulah ta'addub ngaranna beretika henteu sologoto henteu sok tahu henteu sok akrab tapi etika diangge itulah akhlak lamun ku sok tahu sok akrab ada kadang-kadang loba offset nya laras dina diri urang akibat sok tahu, sok dekat, sok pinter, naon dinya buahna teh sok culangu. Rarasaan we bener urang mah asa deukeut padahal batur nilai ka urang. Laras sok aya kituna diri urang sekali-kali tah eta offsetna. Offset rarasaan naon teh nepi padahal kuring teh deukeut jeung pangarsa Syekh Abdullah Mubarak deukeut sareng Syekh Tim Samad nya da teu kakotek tak diri anjeun mah hese sabab anjeun tidak pernah menanyakan anu butuh keur anjeun nanyakeunana paling oge minta pembenaran aya dua pertanyaan teh aya nu nilai minta pembenaran diri minta nilai kebenaran maka itu jauh Pak kakodekna jauh gitu bihaqi la ilaha kakodek tok dongkap ka dinya terak insyaallah mudah-mudahan urang sadayana ku wasilahna urang dongkapna ku wasilah urang beramalna janten buah kamaripatan amin kunaon kamaripatan sabab sumber sadayana kasaean da ku ayana bapa cinta kana dikir teh ku ayana dimakripatkeun ku Allah uninga nah teh ari teu uninga rek hoyong kumaha bapak baheula keur pamuda ibu baheula misalna keur pamudi lelengohan keneh kunaon make hayang mineng papanggih tempatna di anu sabab geus nyaho duanana kan nya itu teh geulis nya itu teh kasep duanana geus janji setia kalayan geus janjian tetep poe isuk kudu papanggih jeung poe isuk deui kudu papanggih itu maka terjadi terus berkesimbang hubungan bapak jadi kenal eta diakibatkeun kenal jadi irtibatul qulub belahan jiwa kakait hate insyaallah tapi kakait hate ka seorang wali Allah anu dijantinkeun kakasih Allah kakait hatena anu bakal jadi keabadian di dunia di akhirat bareng sawapaosna amin bareng di alam barzah bareng di mahsyar bareng we di surga mantena amin terus bareng di surga mantena mah eta mah getaran jiwa bapak getaran jiwa marantena terus tersambung teras sabab teu weleh munajat yunajju rabbahu munajat ke hadapan Allah capapaosna jadi ngalir naon dihaturkeun ka Syekh Sultan Aulia dihaturkeun ka bapak naon dihaturkeun ka Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin dihaturkeun ka bapak ka ibu naon dikuati dikrillah ku kakuatan eling ka Allah muhasabahna bapa mujahadahna bapa ma'rifatna bapa jadi itulah fakta keadaan makhluk tong boro-boro di manusia
di makhluk nu lain oge nu sok haliber manu da anger sok kahiji teh nu sami frekuensina ngalalajoan lamun Bapak hoyong ningali ti kukur lalajoan wae da mesti bakal ngahijina rerejeungeunna jeung ti kukur jarang ti kukur jeung hayam ulina leres jarang ti kukur jeung entog ti kukur jeung ti kukur hayam jeung hayam ngarumpulna entog jeung entog jadi ku carang di dunyana ge diamalkeunna ya Allah nuhun abdi paratos dihaturkeun ieu teh nu diange pengalaman Syekh Sultan nu diange pegangan Syekh Sultan Aulia kalimah salira teh la ilaha maka aya bangga dirinya aranjeunna ge bangga tuluy nyalur ka Allah jadi radhiyallahu anhum wa radu'an Allah ridho ka marantena ge ridho ka Allah cinta ka Allah sabab Allah na cinta ka marantena nya mudah-mudahan marantena di dieu terus masuk bapak ibu sadayana amin kacana yuhibbuhum Allah cinta ka aranjeun kabeh wa yuhibbunahu sabab aranjeun sadayana oge cinta ka Gusti disuhunkeun kan cinta na oge bermodal keyakinan jeung niat kancur Bapa ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma eta janten keyakinan mudah-mudahan ieu sadayana sing janten bekel anu abadi di hadapan mantena amin ngalangkungan Syekh Sultan Aulia karomahna ku Allah haturkeun deui ka abdi sadayana amin wa amiddana bil asraril lati auda taha ladai kan gitu Gusti nulungan abdi maparinkeun ka abdi naon anu dihaturkeun ka Syekh Sultan asrorna karomahna katauhidanana kamahabahanana nu dihaturkeun ka Syekh Sultan dihaturkeun deui ka abdi sadayana amin eta mangga urang sasarengan bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syekh Abdul Qadir bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah bil barakah wal karamah Syekh Ahmad Syaikhul Wafa Tajul Arifin Waliullah bisyafaat Nabi Muhammad biidznillah wa ridallah mudah-mudahan walau diaturkeun ka sadayana amin barokah kamuliaan dunia kamuliaan akhirat bihaqqi la ilaha kirang langkung hapunten kasuhur mudah-mudahan janten bekel anu abadi sadayana papenak ieu papenak anu disarangan ku rahmat Allah kalayan diangkeun urang murid mantena amin murid Syekh Ahmad Zoibul Wafa Tajul Arifin murid Syekh Abdullah Mubarak murid Syekh Tolha murid Syekh Hatib Sambas murid Syekh Samsudin murid Syekh Murad Muhammad Hatta ras kadituna diangkeun murid Syekh Sultan Aulia Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al Zailani mudah-mudahan sadaya diangkeun ngalangkungan wasilah ka mantenanana kirang langkung hapunten kasuhun atur nuhun abdi pidoana ti sadayana bade teras ka Sumedang pidoana mudah-mudahan ayeuna kelancaran kabarokahan hadanallah wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh